Ambulan disetop ku polisi, ditilang. Pantesan we atuh, da eta maitna nangkel. Mulai nih lah. Pak, jamu Pak. Ayo tukang jamu kakarengan ya. Badai Pak. Ya, Mbak lah. Badainya jamu naon gitu Pak? Jamu nafsu makan ayam Mbak. Aya. Ari jamu nafsu digawe. Aya oge. Ari nu teu aya jamu naon? Kararesan anu kosong teh jamu sariawan Pak. Tah eta teu nama hayang jamu sariawan. Serius atuh Pak? Ieu teh bade moal meser teh. Moal kah? Anu meuli mah ulah sok sagala dunia tanya. Mana tadi? Jamu eueuh ditatanyakeun. Geus kana sajian sugan aya. Jamu. Jamu. Mah, jamu mah. Kunaon teka api. Waalaikumsalam. Ibu. Enggak, Bu. Lepas. Sok anu sakararinya mah. Tap. Kumaha cios ngajual ranjang teh? Mangga sok we, tinggal diangkat. Eta hargana ya sakira henteu. Sakit juga tos mirah, Ibu. Upami teu kapaksa mah ku abi mau diical. Atuh nya atuh kenalah hari kitu mah. Jadikeun we meureunan. Tah ieu na. Ya, sakitu we mah. Atur nuhun ya punya. Tampi atasna. Amayana meureun. Panjang narik ayeuna diangkut. Oh, mangga bade dicanak cakantenan ayeuna oge. Mama. Siap, Bu. Angkat senjata itu tuh panjang nanti. Ya. Siap dah. Ya mangga dipenggar tuh.
tos di Gimana? tos di ketanda tinggal nyanaknya Ya. mau dipengkat. Ya. Sok we. Tak. Nah bener ya tak, bener. Nah, narima duit teh kalau ngalamun gitu. Batur mah bunga narima duit teh. Ari ieu mah kalangkah ngalamun gitu. Kurang lain. Pan geus kesepakatan uka mah meureunana eta hargana. Sanes masalah hargi, sanes masalah artos. Anu sanes, Bu. Oh, paham. Pasti loba kenangan nanya di ranjang eta. Komo malam pertama masih gana teh. Pisan. Ah, eta mah teu diemut-emut, Bu. Anu bingung mah abdi teh aya tempat panjumputan. Maksudnya tempat penyumputan kumaha ya teh? Soalna upami anu nagih hutang, biasana abdi osok nyumput di kolong ranjang. Halo guys, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tombol like, komen, dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu di channelnya Zona Jadul. Atur nun. Ayo naon Din, gogorokan kayak ada kebakaran aja. Mang Iman sakit keras. Hah? Mang Iman di air keras? Mang Iman di air keras kusaha Din? Di air kerasna pakai permalin apa pakai naon? Ayeuna Mang Iman beres kene apa juga singker? Stop. Emangna Mang Iman ikan asin diformalin. Ayeuna giliran Udin nu ngajelaskeun. Dengerin ya Bapak Udin yang baik di sedunia. Mang Iman lain di air keras, tapi sakit keras. Oh, sakit keras.